saking prawing wang tinalangan ya ampegan irine sekar linewi sekar ya lumute jebat kastore banglus lampahipun di hiji kampung anu nyingkur sisi gunung anu kasebat kampung Batu Gajah. Batu Gajah mingen yaeta hiji bumi anu ku hateup imahna yaeta anu kasebat Aki Jai ai kawit nama ti Sukabumi nanging ngababakan di dieu teu kirang-kirang jajaka anu dararatang margi Aki Jai teh kagungan putra Nyi Ijem kakasihna kitu kaayaanana kemana tempelong jibi
geus mineng ka Bandungan saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan datang tahun munguhing sifat manusia anu hirup di alam dunia nyaeta henteu lana jeung teu cicing dina hiji martabat tetep sok kena ku robah mun seug teu bisa ngarobah akhlak urang salaku manusia anu hirup di alam dunia eueuh ka era ku waktu ai waktu ganti-ganti ai wanci ganti-ganti ai waktu mineng ngurunyung ari manusia tetep cicing dina kaowahan cicing dina teu ecreug model anak aing nu kaalaman ku si ijemna kabina-bina teh astagfirullahaladzim keur marupana goreng dodonge misah ti batur menuju lalai badot aduh rajin aing nu nganyang ka imah lampu kudu dipoekan na eta beureunan sieun katempo rupana tobat astagfirullahaladzim hirup ampun nepi ka kieu geus era deui ku tatangga aing pajar anak aing kitu-kitu nah kitu tapi dangan ditempo-tempo da beuteungna teh melenung jiga maan kempul aing dek nanyakeun dia ka mana si jam-jam ieu nya duh Walting Bandungan yang cing anak aing teh asop sepani ya di Cilengkrang pangminengna teh masih kurang ajar teh komo dalang asep taruna mari apena teh duh jeung ti gubrak jeung naon tidak sadar astagfirullahaladzim jam kemana bi cucungit teh jam aya naon abah aduh ampun cing si jam sorana ai ku sorana mematak menyaut teh budak aduh ampun kade cinganan pangninyuhkeun kopi kade kulit me bawa kade mun sanggala geus kolot oge ngan ngopi lah mun tong ngalawan wae ka bapa ti cucung sia udah lesu ieu teh panana lesu minum we sorangan atulah kopina anu bodas anu hideung astagfirullahaladzim si ijem boa geus gelona bener-bener mainya aya kopi bodas paling-paling oge kopi mah hejo beuleku atawa beureum tah ini kudu ngopi asal isuk ngopi sore ngopi tangari ngopi waktu ngopi nate meuni teu mahi 2 drum montong di war-war aing era peduli teuing da nu penting mah barang hakan ngeunah aing model jam pepeuliheun ciri aing rawing ku cucungik maneh teh rawing kunaon rawing kunaon ieu teh ulah atawa dosa maneh nepi ka tatangga nunyuk curugna kawis kabeh tatangga teh nunyuk pajarkeun anak aing teu ecreug pajarkeun anak aing kitu jeung sajabana naon tatangga kunaon nararunjukan ka abah kapan tatangga teh geus nunyuk ka aki ka abah gitu jadi anak aing heuh maneh sifatna ijem kulantaran ari sugan aing harita teh lalaki nu dararatang ka dieu teh rek nanahaon we kitu tah heuh sugan teh babaturan maneh kitu ulin ai pek giningan buktina ayeuna anu kadenge gerentes ku aki teh kitu anu teu ecreug na saha cenah apan sia cenah bejana ngalawan ki roges teh sia teh wajar anak wae teu ecreug abah nu teu ecreug ampun teh ieu kopi teh jeung asin di beleguk aduh si ijem nepi ka kitu ka bapak asinnya teh ku gula ku uyah sia teh beleguk wah pohoan sugan teh gula ari Korea Gusti nu Maha Agung aduh cilaka emang ya cek aing gula anana kudu kuban beleguk kuban teuk
bantrek teh heukeureutan pake gula ku sia sakalian podaran aing. Kabina-bina teuing sia teh. Duh Kagok lah inung merah. Dunya. Nepi kaki teh teh kurang ajar. Aduh ampun. Lain ieu dengekeun ku maneh jem. Ari eta beuteung maneh melendung teh seueuh teu nyatu seueuh naon cing aing dek nanyakeun. Asup anjing tong ngomong wae. Aduh, piraku asup anjing mah sabab tetangga barebeja ka aki ulah diantep teuing cenah boga anak teh. Adi itu kunaon? Pikir ku sia jam dengekeun nya ieu. Ayeuna pikir nah mending boga salaki atawa mending kitu sia teh hirup teh pikir. Ih, adi itu beuteung kuring kunaon sih, Bah? Eta sugan dosa maneh naon? Oh, beda beuteung melendung. Heeh. Teuing atuh da, kudu bingung nya mikiranana. Ieu beuteung jadi kieu. Aduh, heueuh apan teh aya alatanana saperti ayeuna ban melendung di kompa. Teu nya dengekeun. Ban melendung teh di kompa tah ayeuna beuteung maneh melendung kunaon? Coba pangnanyakeun we atuh ka ditu ih. Aing kuduna nanyakeun ka saha meureun apan dosa sia eta teh belgu. Aduh ampun teuing aing piraku kudu ngagantung maneh mah di dieu. Udah, Bah, ieu aing ngada kudu nyarita mah kudu anu arulin ka dieu teh loba. Aduh tobat. Meureun aduh berarti eta teh meureunan heuh kitu we. Jadi bingung ngakuna tulah oge lain saurang wae. Gusti nu maha acun anu maha agung kabina-bina teuing berarti maneh teh meureun geus ngalakukeun hal-hal anu teu dipikahayang ku aki sia teh jem. Duh, ayo ngada dibejakeun ayeuna nya. Jelema-jelemana. Cing bejakeun saha? Yo mimiti datang teh nya Mang Iin tah. Si Iin tobat Gusti nu maha agung geus ngalakukeun kitu teh si Iin teh ka maneh. Ieu tibang adek dah. Aduh, tobat teuing. Ampun. Kabina-bina teuing ya anak aing kurang ajaran turunan ti saha da aing meleuwih ti kitu baheula. Tobat Terus radio film. Jeung- Ambrok deui tah. jeung saha? Cung Mang Ewon. Si Ewon pipilueun. Coba eta awak geus pasiksa kitu. Ampun, kamari cenah cikeneh dibedeh herniana. Si Ewon deui. Tibang eta mah urut diukna. Bu nepi ka kitu ieu budak aing. Heran uing datang melendung wae nya, Bah. Heueuh ieu teh ngan jadi kudu kasaha aing nanyakeun anak engke teh meureun lalakina nu bakal tanggung jawab cek ku aing teh dicalukan ke teh meureun sugan we saeutik demi saeutik eta lalakina teh bisa ngaku sok saha wae di antarana anu kudu ku aing didatangan eta aki-aki jelemana. Sugan Asep Taruna sugan. Pipilueun teh si kurang ajar. Oh, Bu tobat teuing. Daek dicium kudu kitu. Ampun. yo, Bah. Ya. Sudah anu dumuk mah pang etakeun atuh Bah pang neangkeun ih ulah ngalakon wirang pan saha anu Eta pokona anu geus 70 lalaki nu datang ka maneh ayeuna mah urang teken anu pangpaneurina datang saha nah si Ateng urang Majalaya atawa si Ayep tah terutama nama si Ahim anu kurang ajar mah Cimangahang si atawa Usuk yo aing terakhir dong Bah saha si Cepot si Cepot anak Semar. nya Bu eta anak Semar nepi ka kitu nya. Lamun kitu mah carana nyi jem dengekeun geus nya jemnya. Mun tong heueuh ka bapa teh belgu. naon atuh Sumuhun gitu. sumuhun kaulanu Puguh da sia teh anak Ratu Arimi. Bina-bina teuing. ai di basaan Naon? eta abah ulah henteu ka ditu ka Kang Semar akang benerna uing teh Meureun mitoha sia mah bapa nyebutna meureun lamun nya teh mah pangpaneurina ku si Cepot. kasih Cepot itu buru-buru kita ditangkap kawin
Cepot. Si eta anu pangpanderina datang teh. Bang Panderina, lamun bungan cepot sawe semarna suka. Oh, eta mah nyilakakeun aing atuh juring. Podaran aing ku sia. Kapina-pina ceuing sia teh. Oh, daripada Abah Wirang. Oh, Wing Wirang, Abah Wirang kan jelema dua jadi warirang meureun. Aduh ampun. Maneh wirang cenah teh. Jam engke maneh wirang. Aki wirang. Engke tungtungna jadi bus. Ampun cuy. Jauh atuh bos ka warirang mah. Lamun teh mah ayeuna lalakina henteu ngaku sapertina anu pangpadeurana si Cepot. Minta tulung ka kolot maneh tunu aya di Cibulu. Ka saha, Bah? Abah minta ta eta kolot urang anu beunang dipercaya. We lamun ya mah ta ayeuna meureun aki teh kudu neangan lalaki teh ka si Cepot anu pangpandeurina. Nya. Hees jeung maneh. Nya. Sabaraha jam harita? Tut, tuh dia jangan sakedeung, Bah. Naonana? Etana sarena ngan sakedeung ngan 20 ting teu. Coba itu sakedeung cenanya. Ampun lain sakedeung atuh eta mah belegug. Aduh ampun. Ngawiwihang anak aing turunan ti saha da aing mah boga anak. Naon kalau turunan ini nih aki ai buyut mau yang ngawareng iduk-iduk kakek siwur mah ukur jadi centeng we baheula teh. Aduh ampun nurunnya kasih ijem. Sangka ceuing aya. Ayo tong ngomong wae geura mangkat kurah. Piraku kudu aing init mah. Aing geus sakita we wohna apan sia teh boga dulur. Lanceuk aing lanceuk sila lanceuk maneh. Lanceuk tah. Lanceuk maneh. Untung aku dawe atuh ijem cetek ka aing teh. Aduh ampun. Ijem rada kilo. Abah. Abah boga lanceuk. Aing teh boga anak. Anak-anakna uing. Apan maneh mah anak ti inung sia anu pangpaneurina bijilna ge lain tina biasa sia mah kapan bijilna ge tina bujang. Kapan harita teh waktu rek ngalahirkeun sia teh di koperasi. Harita teh Operasi. di bedeh beuteung. Operasi. Ha? Di operasi. We da aing mah teh nyaho kana basa nu kitu koperasi we geus anu ngeunahna eta. Jadi ulah nitah aing ieu kolot mah geus kieu tuur geus leklok leungeun geus geus ukur barang hakan unggul we kolot mah ku sia parabani ijem. Dah parabah naon aya oge jukut itu beung. Tobat pugu da doma aing teh. Paingan aing bijil getih. Ampun teuing. Dan nyata we di paraban kopi na kopi menang kitu meureun teh si ijem. Ampun teuing. Alah, ampun teuing ijot ijem. Ya, pangaran anak ya ayu diijot-ijot. Si ijot mah tukang endul. Aduh, tobat teuing Gusti. Anu anak aing aduh ampun. Maka jeung tukang endul. Tah jadi kudu minta tulung ya maneh teh ayeuna. Ka Uwa. Lanceuk maneh kapan aing teh baheula teh boga pamajikan teh 4 kali tinu pangheulana boga anak ngaranna si Saban, si Ali. Oh. Si Ali Saban anu jiga cakung nih. Tah ayeuna bejana dulur sia dawuh nu ceureuh anak aing mah kabeh oge. Si Ali Saban jadi jeger. Cenah bejana aing udag-udag ku karungan teu beunang. Tak ayeuna peng tatulung ku si ajem. Kudu datang ka ditu euy. Kudu datang ka ditu pan imana teh ditu dilandeuh. Abah we. Kurang leuwih 100 km ti dieu. Kana beca we itu Pak Gun ka ditu kaluhur. Ka gunung. Ka gunung. Ya gitu. Minta tulung ka lanceuk maneh. Jadi kumaha cara jeung katangtuanana ayeuna minta supaya lalaki nu pangpaneurina hees jeung maneh teh pangnewakeun si Cepot anak Semar Badranaya teh. Yo abah we atuh jadi nitah wae ka anak teh doraka kira. Astagfirullahaladzim. Gusti abdi teh cabut teh atuh huntu teh kabina-bina teuing. Aing aya modar ku kieu kira ye. Arnal. Dunya jeung Arna arah belegu. Dah kitu ulah aing mah di dieu tunggu kapan sok datang si mah anu ngahaja ka dieu datang minta tulung. Mau wing mah era botong wing
melendung ka ditu nya kanyawan ku jelema meureun. Aduh keun bae lanan ditiung we ditiung. Ditiung. Turubannya. Heeh matana pindahkeun kana bujur. Jadi sirah maneh supaya ulah era turuban penta tulung ka Saban. Bejakeun cek aing si Saban da lolo teh si kurang ajar jadi ka dieu. Tamelar. Ayang teh 2 poe sakali lol nya. Heeh kayang. Poe sakali lol nya. Sakalian lol hejo dah. Tobat polo jurig nu kitu mah polo atawa ketos. Nih kabina-bina ceuing anak aing. Geus bingung. Mau nyadek mangkatnya. Heuji kacu-kacu doakeun cing salamet kade di jalan lamun digeunggeureukkeun teh mah ku batur ijem reuneuh tong didenge ku sia teh tutupan ceuli teh ku sia nya. Kadenge abang ngambek namun aya nu moyokan teh. Heeh tah lamun aya nu moyokan teh supaya ulah kadenge bujur maneh cocokan. Kumaha we carana? Kitu rek ini ayeuna nya. Ayeuna Heuh pek atuh doakeun cing salametnya.
batal mampa ingkang di satengahing marga batal mampa ingkang satengahing marga satengahing marga nyijem dina waktos eta parantos dumugi nyatanaka kampung anu kasebat kampung Cikadu nyaeta lemurna jeger anu kasebat alisaban anu kiwari aya di bumina
rumah tangga tengah bogaan pamajikan teh kieu rasana. Ai boga pamajikan mah geus ngarasanan kira-kira gitulah saeutik boga pamajikan teh kakarak 120 siki. Wah pamajikan teh ngan eueuh nu bener. Anu hiji pincang. Anu hiji deui eueuh mataan sabelah. Anu sabelah. Heeh. Anu hiji deui eueuh irungan. Wah, diserahkeun kabeh. teu dikalikeun. Teu disesakeun pisan, disesakeun sabelah-sabelah ku urang. Kalau dicokot ku jagal. Weh, Ka pamajikan teh. Jadi anu hiji mah paeh asli, paeh. bae kabeh. Paeh. Halusnya. Itu sapotong-sapotong paeh nage kabeh. Halus. Ngan panyakitna anu bahaya mah. Naon kitu? Panyakitna dokter gitu sanggupeun. Oh, Sabab keur cager dititah ku urang teh titah mundur. Itu hayang lalab-lalaban. Mangkat ka leuweung manehna ngundur di leuweung. Teu pira panyakitna digegel domba. wah. Oh, bae. Eta domba mati. Ngegel pamajikan terus ludes. Jadi ayeuna teh kalantang kelinting itu buah pamajikan yeuh. Aya mau pamajikan ayeuna. Buah pamajikan nganggur ayeuna teh. Keranaan. Lain randaan atuh. Naon atuh? Ai keur kieu mah randu meureun. Oh. Aya mau pamajikan. Hayang buah Aya pamajikan. geulis teh. Tah, panengankeun Mang Iin. Aya kene ayeuna. Aya. Aya. Bawa ka dieu lah. Oh, pae kamari. Geus paeh. Heeh. Oh sina kawin ka kuburan atuh meureun. Aduh ulah kitu ngahina. Ye, ulah ngahina ka urang mah. Nyaho sorangan ieu teh Jagger. Nya. Naon teh Jagger? Kan? Naon teh Jagger? Terang. Naon coba Jagger? Hah? Naon Jagger? Jejer. Eta mah Jagger atuh. Punten. Oh, sa. Oh geuning maneh jam. Ieu imana sabun esa. Naon teh? Teu naon teh? Sia mah kitu tah deung lanceuk teh. Nah, Naon atuh? ngahina lain sabun atuh. Ngaran urang piraku teu ngarti kalian poho. Nya sabannya. Hah? Saban? Meureun saban geuning nyaho. Jadi lain sabun atuh. Oh, ayeuna saban sote bade teh mah 2 ban geuningan. Anu saban deui kempes. Nah, Ngahina maneh mah. Aya naon ya jam ya? Waduh geuning maneh lalintuh kitu tah awak teh. awak bener lintuhnya. Oh, bener lintuh. Ih, lain lintuh biri-biri. Kucinarian ya. Ibu datang ka dieu teh ieu teh aya perlu. Syukur atuh urang aya hayang ngamprokan dulu memang kudu kitu ajeung dulur mah. Ieu kajurungan ku bapak. Heeh. Ku abah, Heeh kunaon? Bah Neri, bah naon. Nah, ngaran bapak urang saha sih? Teu nyaho bapak. Teu nyaho ngaranna. Ai sia bingung make nanyakeun ka aing ijem. Bapak sorangan kudu teu nyaho. Lain ieu urang teh. Nya borora amaneh. Bapak teu nyaho urang oge teu nyaho buku. Oh, ye lain. Ieu teh lain ngaranna teh Mbak Mot. Bener Mbak Mod. Bah naonnya abah urang ngaran aku. Geus Mbak Mod geus. Bener eta. Lain bah naon sih? Jadi kumaha maksudna ieu maksudna? Ih maksudna Mawakeun kahakanan kumaha ieu teh? kahakanan beureur ajeng mani urang oge lapar. Aisyah lapar mantong ka dieu atuh. Yeuh. Da maksudnya lapar mantong ka dieu hayang naon? Hayang barang akan apa kumaha? Lain hayang barang akan. Bulu ladang Malaysia bu aing can mangi barang akan ieu teh. Kumaha sih maksudna? Maksudna mah ieu pan yang sorangan ieu. Lain dulu lain uing teh ka saban teh. Atunya heueuh dulur ngan kieu cenah ieu nya. Heeh. Cek abah ieu. Jadi ai sabapa mah bapak ngan sayang beda sayang. Sayang Beda sayangnya. Beda sayang. Ai saban sayang mana? Yo aing mah tuh sayang kokok beluk meureun. Sayang lain sayang ieu indung teh indung geuningan nyayang.
Reuneuh indung. Aing cek abah. Tak indung teh reuneuh na teh ku aing. Indung reuneuh ku aing. Masihna apa anak teh dua ya mana jeung urang. Sak mah teh reuneuh mata abah anakan ku aing, emak anakan ku aing, usahanya anakan ieu emak. Masih aing teh nama ngadenge beda. Si Ijem teh jeung si Saban teh dulur sabrai. Sabraina. Oh, sabrai teh make androk acan. Aduh, Lain sabrai eta lain. oh sabrai mah mun naon-naonana. Lain sabrai eta sabrai mimitina teh jantungan heula yeuh. Geus jantung teh kabar hiji urang teh di jero cau tadina. Tadi nanti jero cau. Jadi bapak urang teh pan kawin. Kawin ka mimitina. Tah, kawin teh bapak urang teh boga anak. Tah. Kieu ya. Bisiangnya mah boga anak, anakna teh urang. Tah, geus kitu kawin deui teh bapak. Tah, nya. Terus anakan maneh? Jadi beda indung. Kang beda indung bapana. Bener ngadenge beda indung. Yo ai coekna dua. Mutuna hiji gitu meureun. Beda indung teh. Beda indung. Dua coekna. Aing ngadenge beja mah urang indung maneh mah cenah ti ieu. Luar negeri. Di Irian ti naon? Oh, indung aing mah kunti meureun. Masih Amun indung urang di Libanon. Libanon. Indung urang saha sih? mun bapak di Arabia meureun. Jadi misa indung. Bisa indung. Jadi maksudnya datang ke dia? Rek nanyakeun indung. Nanyakeun indung. Nanyakeun dulur. Dulur nyaan. Asa bapak mah dulur nyaan. Dulur bener asa bapak mah amun sabapa misa indung eta dulur ngaranna dulur anjing. Maneh teh anjing. Amun aing anjing sia bagong. Erek dulur anjing, erek dulur. Cek batur cenah dulur anjing amun misa. Bapak mah saindung kitu, amun saindung bapak indung misa Bapak sa gebrung. Lain bapak sa gebrung. Bapak sa gelempeng. Amun indung dua gelempeng. Amun indung dua gelempeng meureunna. Yo, ayeuna mah kieu. Maksudna teh pan uing gede buteung yo. Tempo buteung uing melendung mah. Emang tak tengah teh ieu beuteung beuki gede wae eta kunaon sih? Loba teuing. Coba beuteung. Loba beuteung. Loba jelema anu nyiliwuri. Nyiliwuri. Ka maneh? Heeh. Pangatepi ka kieu teh. Heeh. Sabab? Tah ayeuna pang nangkepkeun kawin. Oh, jadi maksud maneh teh kieu meureunna nya. Maneh teh reuneuh teh ieu teh eueuh bapana. Eueuh. Sabab maneh nyeleweng wae tadina. Tah, ieu dulur kurang ngajar teh. Ngaragrageun martabak kolot ieu. Martabat. Hah? Martabat. Martabat dulu dia aing teh pan di teh pemandangan. Tapi ku dulu dimirangkeun. Aing teh geus dipake pemandangan ieu dia teh. Geus dipake pameran aing teh ieu. Allah. Di 17 Agustus teh nya. Lain pameran 17 Agustus. Ya di dia teh anu ngambuan ka aing teh eueuh. Oh, nya pantes atuh. Oh, nu ngambuan ka aing. Malah aya nu ngambuan da awakna bau badut. Susah ngomong jeung nu burung mah. Susah ngomong jeung nu teu hideng mah puguh. Lain awak aing bau badot. Oh, nu ngambuan kumaha? Ya, anu wanieun. Gitu. Anu wanieun, sifat manusia mah. Yo, ayeuna uing pang nangkepkeun kawin ka si Cepot. Heeh. Da anu terakhir teh si Cepot datang ka uing teh. Ka maneh teh? Heeh. Wah, lamun kitu ngahina basa tah. Ngahina katurunan-turunan urang. Tuh itu. Tuh. Tah. Si Cepot ka dia tuh geuning. Nah, kabeneran ye. Pon.
ulin aya. Kemana? Si Ijem we. Eta kan ngeureuyeuh wae ka dinya. Oh, atupan Kamu nih segala beuki pisan dan naon. ngamanfaatkeun euy. Eta kana surabi beuki, kana kupat tahu beuki. Gila sakang. Aduh, ampun aing katipu we won deuleu. Nah, we katipu. Oh, katipu teh kieu nya dewek teh. Naon? Sorry. Anak bak mot euy. Oh, Anak gitu. bak mot teh. Bejana mah geuli cenah wanter gitu nya. Ai di tempat teh menuju ke lain badot. Kang, Aduh, yang apal? Heh? Bamot. Kayak gitu mah. Ceger teh warati. Anakna cenah jeger meueun. Oh, Anakna anakna. Ali Saban. Oh, di Sabana. Saban. Kali Saban mah gedeena jegerna Kang. Hah? Yang apa jeger? Naon ari jeger cik silaing? Jaya teh jelema, Heeh. aiger teh gering. Ai gitu. Jelema gering teh. Eta. Ada yang ulah kumani Kang ah. Keur wae pokona nu penting mah dewek mah lain ku naon lain ku bogoh ku geulisna ka si Ijem teh Kan lain. kunaonana Kang. Alus Naon? alus kunaon. Alus naonana. Awakna euy. Awakna ti luhur nepi ka handap teh bulenak bulu Rata. lamun dina pudunan teh mah gulutuk. Kang, Heh? bujurna kok juga triplek gitu rata. Tiga triplek yuring. Gelap. Penting. Ari itu saha euy ngapedega. Kadek-kadeta. Ngapedega saha. Kageningan. Iya jam. Tah, ieu tah. Bon. Ijem. Sia rek mana ha? Memang ke di Arab-Arab wain sia ha? Kenaon teh kelanan Makin kenaon sia. Boga rumasan teu. Kelanan naon teh pasalna naon? Yo jeger aing teh yo. Kurang Kurang ajar sia ngahina ha? Kita menang bejaan udah. Tah, Mang Ewon eta. Sarua kawin oge. Sarua. Sarua datang. Sarua jeung si Ewon yo. Eta tuh tuluy kana kita mamawa kalau teman teman lu malah wala. Aduh, muk mana sapoting di urang eno. Jem. Naon mamawa aku teman teman lu. Aya daftaranana tong mungkir. Terakhir iya yo si Cepot anu kurang ajar. Keke won kudu tanggung jawab silinging dewek euy. Sok. Bahwa anu tanggung jawab tan wane direk-rek igana ku urang. Kalian ban kalian persaban. Kuring kudu musyawarah heula jeung si Ewon. Tunggu. Won siling kungsi ngalaman teh sare jeung Ijem teu. Sare jeung jam. Heeh. Lamun teu salah mah kitu mah teu ponya Kang. Heeh. Oke, sakali, 2 kali, sapeting 3 kali. Eta Naon 3 si kali. naon 2 kali Hiji. nyatu naon? Nya kupat tahu. Ayeuna mah kieu we persaban nya ye. Coba yang ngomong. Menta supaya kasadaranana ti Kang Ali Saban. Ayeuna kuring teh boga pamajikan di teh. Ayeuna mah kuring boga duit ye 2000. Kira-kirana ayeuna Ijem pokona dibere 1000 ku kuring. Kira-kirana kuring lamun teu kawin kumaha tah? Entong make nyogok sia ha? Aing mah beunang disogok. Lain kitu soal perkawinan mah. Ngerti teu? Soal perkawinan aya sababaraha rupa lain nyogok-nyogok ku duit lain. Kelanan. Aya rukun kawin pan. Oh jadi kuring teh kudu tetep we kawin. Heeh. Ka si Ijem. Heeh, kasih Ijem. Eta si Ijem daek lamun dikawin ku kuring maneh si Ijem. Coba kumaha Jem? Oh, nya pokona urang geus era ieu beuteung melendung kieu. Dah, geus era ieu beuteungna ayeuna melendung. Coba Kayak numutkeun beja ti nu bener percaya cenah lain urang wae Jem. Heuh loba eta jelemana. Heeh. Sagala Mang naon ieu Mang Asep sagala. Kitu teh nya teh. Geus ka. Mang Endi sagala. Oh, loba ieu teh. atuh aing kumaha nangkepna. Punya ampun. Elek sana garang usia kabeh. Mang Atat sagala. Pokona sabodo teh batur mah. Ieu mah nu terakhir aing mah. Terakhir na pugu si Cepot. Geus sia tong lumpat sia Cepot ku aing digantung ayeuna sia. Aing mah geus moal nangkep jurik teu kadeula aing mah. Pur kuntul kari kuntul sia kos kuntul. Yo. Ayeuna mah geus. Ayo geus bawa we geus kalau Kelanan jadi kuring teh tetep we kudu kawin. Heeh. Ewon siling kudu tanggung jawab. Sok tenan naon mah. Heuh tah ayeuna dewek ayeuna teh kawin. Nya. Tak kudu setengah ewang duit jeung siling sabab siling ge kungsi ngalaman sare jeung Ijem. Jadi lamun setengah sewang teh mun 30.000 teh Heeh. nya 15.000 sewang. Heeh 12.500 ewang. Salah tuh. Kongsi. Jadi lekang lah tenan naon mah. Tah nu 5.000 urang minta ka Asep Supandi. Nya bener. Sabab manehna ge kungsi cenah sare. Kang. Jeung si Ijem. Teh jadi kemarin ya fungsi tah. Jadi. Ewang aya.
Ya rek kawin ngalakon gotong royong. Aduh, iuran sugan ieu mah. Aduh, pertanggungan jawab nu bener ya. Kana jem. Pokoknya kawin lari atuh lah. Kawin lari. Ai kawin lari teh kumaha sih jam? Oh iya lebih diuki dia urang malah lompatan. Ampun ya mah. Bawah tangannya atuh kawin bawah tangan. Atau kawin bawah sasak sugan. Mending kena winkun jam. Winkun. Naon winkun? Kawin arungkun. Biar kuat ya won. Ampun. Ayo cepet. Tanggung jawab ayeuna. Karena da ai rukun ai kawin teh kumaha teh? Tanyakeun Pan aya rukun eta. Oh, rukun kawin. Rukun kawin. Kuring apa ya? Nah. Sabaraha hiji aya rukun kawin cek pemandangan cek pali saban ye. Pamun teu salah rukun kawin aya 35. 35 rukun kawin. Loba-loba paling oge 3 batur mah rukun kawin. Naon hiji-hijina jem? Hiji-hijina bentang bulan dari. Rukun kawin bentang. Rukun kawin bentang cenah. Ya rukun kawin mah aya 16 jam. Campurna jeung bintang 7. Aduh aing bingung ya. Goblok-goblok. Kawin naon we lah bari alena ieu. Oh, si Ceko tanggung jawab beungan teu cara ku datangna ka urang ka imah urang. Oh, pan urang mungkin nyaksian hari teh poek pan. Atuy. Oh, pan aing anu asup ti heula. Atuh berarti ku maneh meureun ali saban. Maneh kungsi meureun milih es. Pugu poek kata kitu nyaho, cuman teh lain dulu. Berarti ku sararea kawin aja. Sarerea meureunna. Ampun teh. Wan, Kang. nama orang kieu euy. Kumaha nanti. Pokona mah. Beres Kang saya kalau pake. Nah, ayeuna kira-kira na jam ulah berat-berat teuing minta mas kawinna sabaraha kira-kira? Mas kawin. Heeh. Oh, ini mah moal gede-gede minta mas kawin oge da ngarumasakeun geuning kos kitu rupana mah. Nganyahokeun bijaksana. Bijaksana meureunna. Oh, gitu. Oh, Udah gede-gede mas kawinna oge. Bawakeun we 25 juta mah. Atuh suruh aja modaran ka aing urang jam sia mah. Sia minta 25 juta. Gede teuing jam kalunya lah. Padahal tuh Malah mun dewek teh boga duit, ieu nya mun nya Nya sok Kang. bejakeun ku sideung ka ijem. Nya sok Kang. Boga duit 5.000 mas kawin daekeun moal. Jam urang. kata-kataan ku Akang, Kang Cepot. Benar sih nawat. Ngan boga duit nanti teh 15.000 diterima moal. Loh, ayeuna mah geus tong loba omong. Kutimbal we geus Aku timbang. Kang, Euy, cek ijem tuh cek ijem. naon euy? Tong loba omong cenah. Kutimal we cenah daek teh. Aya heuh timal teh aya timal rupa-rupa, aya timal sangu. Bener. Aya timal Tanu, timal timuning. Nya goblok sih atuh timuning. Jam, timal naon cenah teh Akang? Timbal anu ngagunduk-gunduk. Pokona mah kieu we pot ya. Kasadaran ti urangnya buntel kadut we nama. Heuh naon buntal kadut teh atuh ban? Dihijikeun kitu segala rupa. Naon dihijikeun kayaknya breg we dibuntel we kitu ku kadut. Kitu atuh buntel Oh nya kadut teh teh. naon atuh. Pokona anu penting mah kieu we jemnya ieu. Tapi kuring syaratna ijem ulah nepi ka cekcok siapa bisa kadengian ku pamajikan dewek. We, sia beunang make lalawara. Uga pamajikan kitu. Boga dek teh pamajikan teh. Ti eta awewe aya wan daekeun da si Cepot. Apan maneh ke daek aing ning. Di daek teh urang mah dimenyanan kumaha. Heuh pan irung maneh teh harita teh di bulan menyan. Da aing teh sudi deket-deketing nu bau ning. Aduh, ampun teuing. Ayo ieu kumaha ieu parelena. Rek dikawin moal ieu. Ai moal rek kita dikawin ka abah urang atuh. Aduh, si hijau. Oh, sugan mending kitu we jam lah. Pokoknya mah ayeuna mah sararea hayu urang bebarengan, urang tanggung jawab nyata kuring sanggup ngawin lamun kitu carana hayu.
Neng menguhing manusia hidup di alam dunia akibat tuna tina didikan akibat kulawarga anak teu beragama ngan ukur di aku ungku bari teu dilaksanakeun anu temahna anak jadi korban rayuan-rayuan bajingan anu lebah di rinik-rinik mulik harti cing harti ngawincik diri lamunnya kana raga cing apa dasar agama hirup ulah nepi ka kalunta-lunta korban anak korban balarea korban dulur jeung sajabana jadi curug batur jadi panuduh batur Oh